Tara ringis mana tiris. Jalan mah areueuh siksaeun. Si dewa jadi preman tengah dong. Budung. Budung soal nabi sul. Karena mana eta kikituan Latihan ya wak laler aing mah. laler segede badak. Kan badak tuh anjing. Leutik goblok laler mah. Leutik teh wa. Nyari ke mana? Mana di mana? Itu bola melempang. Goblok. Itu burung situ tuh buleud. Coklat burung. Tapi teu leumpang. Urang leumpang mah. Iya. Hayu. Celak. Itu mah burung aing bohlam teh. Tahu. Kapikir kemana? Kepikir. Kopi. Ayo gaskeun. Dia tinggal sakuntung tadi. Aduh, Coba udut beaknya. udut ya. Kasia. Aing kotak. Etot. Urang mana? Urang Sirna Jaya atuh, pinah ke Anhut apa majikan aing di Anhut. Aing oge di Sirna Jaya pindah ke Naon? Portugal. Nah, jeung ka Portugal. Kumaha aing we? Nah, mana diuk? Mana urang mana? Urang mana? Urang mana eta? Duka. Poho. Sia nangtung. Tebega udud kudu dipalak ya, palakeun mangsa urang ieu mah. Urang udut tuh dicokot ku saeta boga sabatang di oge. Sayang kamu. Pokona mah lamun ngalewat ka dia kudu boga udud. Urang teh mang jika dia teh lempang teh neneangan kuntung. Terus ieu kan ieu dipulung urang. Sarua. Kop mere yang dibentuk lin. Tah kop. Nuhun. Sami-sami. Heula. Nah, atuh mah Anu rada loba atuh ududna mana? teh boga panja tinggal kuntung hungkul atuh. Urang sieun malakna maneh panya. Ya kuntung hungkul, ya mun erek ieu hayeu. Nu hade atuh ududna. Tawa urang nginjem heulang ku urang dibere ka maneh. Maneh boga teu kan nginjem heula. Boga aing mah da mampu atuh. Sok dapat nginjem heula atuh. Kan. Bawa mampu aing mah. Juara sarua jeung eta juara mah. Da mampu juara. Kayak nginjem urang ieu nginjem heula. Terus Kayak digantian sama mereka maneh. Buru minta yang udud. Ya, sebatang ewang. Lumayan. Nuhun mangnya. Ada kopina heuh mana? Waduh yang kawe nganyuk di si Ma Ici di ditu dihareup. Nuhun atuh nya. Nuhunnya. Ya, kade jang sing salamat ka murad datang. Nuhun mangga. Ayo, kade sing salamat. Ya. Boga udud. Pinter-pinter na aing ya udut jadi ngalobaan. Baru parolo. Bisa wae digobodok ku aing. Aing manyangan deui ya udut nyambung. Sanajan juaring ge. Kela mana? Kadila. Sabatang. Mana sabatang? Geus aing mah untung dibere udud, alhamdulillah. Untung. Urang teh pamere sabatang. Urang tadi boga Mun teu salah mah 10 batang deui. 10 batang. Dinyemkeun sa itu. Si itu teh mere ka bangsa urang, tu itu teh bager ka urang teh mere. Kan maneh teh pan digantian udud teh. Mantap mere. Itu nganyuk minjem bagus ya mah. Ya kene bahasa urang teh pan malak, niatna teh malak. Sarua jeung itu nu malak ka urang. Maksudna bodoh maneh mah. Kumaha manya udud urang jadi sabatang tadina loba. Bodona kumaha? Pan itu mah nginjem teh digantian. Nah itu teh mere ka bangsa urang. Duh pan ngagantian mah anger 10. Ke mere ka bangsa urang sabatang ewang. Jadi 2 lu 4 jadi 12. Sok teh yang pesak maneh. Geus digantian acan. Encan. Sia mah bodoh atuh buuk we beureum. Bodoh tuh udah seling jeung minjemkeun kitu. Nah, urang Jadi sabatang aing mah. Panis aing mah. atuh bae sabatang ge boga kene. Anjing Ayo nganyuk di aing.
wae urang sareungeut heula. Korek nah. Ini mah geus oleh ngomong karya kene urang, juga kene sebatang uang. Aing tak inget wae anger atuh da. Ini mah orang pikiran kumasaranya urung we ieu. Kumaha? Kok kumaha tuh ieu ayeuna? Ayeuna. Da bingung kan mau udut panganyuk dari tak jadi sabatang deui nu batang tina teh nyarek kumaha. Kan ieu we tuh ayeuna mah kan mana pasti turun sini Dudul dendam aing mah diberi ayeuna mah heuh. dari mana? Nungguan di dieu. Di urang ka ditu. Ieu nungguan beri peta korekna. Oh jadi ngijip korek. Yang udah berarti mah udah lah nya. Urang nungguan. Lah hiji. Padahal urang mah bae we sebatang penting mah hurung we ayeuna mah. Ngan tiris tuh dia mah. Baik deh. Kayak buricak burinong hejo. Jadi tuh nungguana. Romlah Keboen TJ starter. Dia bener nungguan aja. Panggil mah orang di jalma itu tadi nungguan di dia. Tiris tapi genahin burinong bernungguan nu gelo. Mana? Aing umpatan neng rampong udah rampong naon? Rampong udut, rampong curang biasakeun ngomongna tuh kitu-kitu goblok. Ari geus kumaha? Biasa oh bener aing kebeneran manggihan maneh. Maneh gara-gara maneh basa eta balad aing leungit goblok. Bandung mana ari didinya sok. Lu mana sok ngomong curhat eta balad aing si lucu si imut lah aing mah rusuh jawab dulu sih teh tanggung jawab naon atuh mah balad aing teh karampogan rek guna grampong naon grampong udud jeung cuan rek goblok ngomong teh gitu atuh ari geus kudu kumaha biasa we biasa na oge rampok mah maling domba, maling eme, maling kambing. Mah maling lain rampong, maling lain rampong. Eta mah maling begitu mah. Sarua udud oge lain rampok, eta mah meureun menta. Menta mah hiji, dua, ieu mah kabeh dibawa kabeh. Ada didinya urang teh tusung muda grampong. Kumaha sih didinya ari urusan urang can anggeus maneh basa eta ngaleungitkeun balad urang balad leungit leungit gara-gara maneh ngabobodo ngaran leungit mah berarti leungit lain ku urang ari ku maneh jadi we diculik jadi we leungit jadi diculik ih ya diculik ku saha? Ya teuing. Heuh berarti teuing lain ka urang, naon urusan jeung urang. Hai urang ngadu ka saha deui? Kamari geus lapor ka RW. Jadi ka rere, urang aing kumaha deui? Coba tanyakan sama rumput yang bergoyang lain ka urang. Bergoyang mana sina rumput dangdutan goblok. Heuh pan ayeuna teh 2022 bergoyang mah. Maneh mah da bertanggung jawab. Mun urang ngahamilan batur tak kara urang bertanggung jawab gimana urusan geus nyingkak kan itu goblok kasaru urang edan wanina teh kajauhan hungkul dasar